perjuangan pahlawan orang-orang anu tos hebat. Nah carana urang kan aya carana harus kumaha ketika orang mensikapi kemerdekaan. Merdeka teh hura-hura kan, merdeka teh mengundi nasib kan, bagikan kupon dijual hadiahna kulkas gitu kan ya. Orang anu Nabi Muhammad tidak bisa membaca, cenah buta huruf, cenah bisa maca tulisan gitu. Kan ya mata kusawab teu bisa baca, teu bisa ngabenerkeun atau bisa maca. Karena ngabenerkeun kumaha? Nona teh baca gitu bisa gitu kan. Ada kumaha Rasul teh orang yang hebat, dagangna hebat. Tika pungkur gak aya tulisan teh kumaha ngabonkeunana gitu nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'an. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kalau hidrot sareng pirodatna urang sadayana masih dipasang kesempatan kanggo pengkajian deui ayat-ayat suci Al-Qur'an. Insyaallah dina ieu pengkajian urang sadayana janten ilmu, hidayah, taufik sareng barokah ka urang sadayana. Shalawat sinareng salam urang limpahkeun ka junjungan urang nyaeta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mangana anjeunna para sahabatna tabi'ut tabi'ina parantos berjuang negakeun kalimatul haq anu urang sadayana sing tiasa insyaallah nuturkeun ka paklacak aranjeunna perjalanan ngalaksanakeun sagala rupi parentah Allah, sunnah Rasul, lebihan sagala larangan nabihna sareng urang sadayana sing tiasa maca diri urang masing-masing palikeun segala aktivitas padamelan keyakinan anu teu sesuai sareng Al-Qur'an sareng sunnah karena sagala rukina anu sesuai sareng Al-Qur'an sareng sunnah. Insyaallah dina ieu waktos kuring bade kaji sasarengan anu urang kaji nyaeta surat Al-Baqarah ayat 1 dugikeun ka ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Anu hatosna Alif Lam Mim mung Allah anu uninga kana maksudna Alif Lam Mim. Zalikal kitabu tuh ari itu kitab Al-Qur'an la raiba teu aya karaguan fihi dina itu kitab Al-Qur'an hudan tingkahna jadi pituduh lil muttaqin pikeun jalma anu tarakwa. Alazina nyaeta jalma-jalma yu'minuna anu ngimankeun maranehanana bil ghaibi kana anu gaib wa yuqimuna jeung ngadegkeun maranehanana as-sholata kana salat. Wa mimma jeung tina sagala rupa perkara rojaknahum nu geus ngarizkian kami ka maranehanana yunfikuna ngimpahkeun maranehanana. Ieu surat namina surat Al-Baqarah anu hartosna sapibikang anu sejarahna aya dina tengah-tengah ieu Al-Baqarah dina ayat-ayat kana 40-an. Namun dina ieu waktos bade ngajelaskeun tentang ayatna, tentang kajian-kajian ayatna, sementara tentang kajian-kajian ayatna bahwa surah Allah Subhanahu wa taala dina ieu ayat ngajelaskeun ka urang sadayana tentang Al-Qur'an. Kumana lungsurna di Madinah namina ieu surat Madaniyah. Alif Lam Mim mung Allah anu uninga kana maksudna Alif Lam Mim. Zalikal kitabu tuh ari itu kitab Al-Qur'an. Jadi ya Allah ka urang sadayana kalayan ngange harfu syarti isyarat anu sakitu jauhna. Ngange lafaz zalika tuh itu kitab. Padahal ieu Al-Qur'an ku urang dicepeng. Namun Allah kunaon ngange bahasa sakitu pohara jauhna. Di dieu Allah Subhanahu wa taala ngagambarkeun ka urang sadayana wirehna Al-Qur'an parantos sempurna. Pohara tebina, pohara
seueur ilmu anu kedah dikaji urang sadayana dimulai ilmu keyakinan keimanan ke Allah, ilmu tentang teknologi, ilmu astronomi, arkeologi, bahkan ilmu-ilmu ketatanegaraan, hukum-hukum anu kedah dijalankeun bade hukum preventif atanapi hukum-hukum nu sanesna. Tos terkandung sadayana dina Al-Qur'an, urang mah kantun ngajalankeun, kantun membuka, kantun mengkaji sareng mempelajari naon-naon anu aya dina Al-Qur'an. Sehingga surah Allah Subhanahu wa taala kalayan ngangebasa zalika tu itu kitab Al-Qur'an. La raiba teu aya karaguan. Dina Al-Qur'an teu aya karaguan saalit-alit acan. Margi dina ieu Al-Qur'an ditopang ku sagala rupina. Bade ku bahasana, bade ku tensisna, bade ku huruf-hurufna, barisna anu janten satu pernyataan, satu keputusan Allah anu moal tiasa dirobih, dikapungkur dugikeun ka ayeuna. Bahkan surah Allah Subhanahu wa taala teu kahing ragu salit-alit acan dina Al-Qur'an. La raiba teu aya karaguan salit-alit acan fihi dina itu Al-Qur'an. Hudan tingkahna jadi pituduh, tingkahna jadi petunjuk, bahkan dina ieu petunjuk sanes petunjuk keimanan hungkul tadi dijebatkeun petunjuk kumaha carana urang sangkan urang hirup leres sangkan urang hirup aya dina rel Al-Qur'an sareng sunnah, aya dina Shiratal Mustaqim Al-Qur'an parantos nasihat kantun urang membukana kumaha ketatanegaraan atanapi naon wae hukum kanggo ngajalankeun ieu nagara sangkan rahmatan lil alamin. Allah tos ngajelaskeun dina Al-Qur'an. Teknologi, bade teknologi otomotif sagala rupi, dugikeun ka elektromagnetik, dugikeun ka astronomi, Allah Subhanahu wa taala tos meuningkeun jadan petunjuk dina Al-Qur'an. Terutami kanggo ibadah-ibadah mahdoh, ibadah-ibadah anu parantos dihukumkeun ku Allah, ditata carakeun ku Rasul sallallahu alaihi wasallam tos janten petunjuk. Namun ku Allah digaris bawahi petunjuk dina ieu ayat lil muttaqin. Mung ka jalmi-jalmi anu takwa, mung ka jalmi-jalmi anu sieun ku Allah Subhanahu wa taala. Margi surah Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an bisa jadi petunjuk teh digaris bawahi lil muttaqin. Kanggo jalmi anu takwa. Sauwihna upami urang teu takwa, upami urang dolim, artosna urang mengingkari kana ayat-ayat Allah, bahkan janten rugi hasilna. Sapertosna urang munafik, urang teh kok Islam, tapi urang teh alim buka Al-Qur'an, alim ngajalankeun aturan Al-Qur'an, maka surah Allah mah semakin dibuka semakin rugi. Magi urang sadayana bertolak belakang sareng hati urang masing-masing. Di dieu urang kedah mengkaji, meluruskan hati, sabenerna urang teh iman ka saha, sabenerna anu dijantenkeun petunjuk urang teh naon. Bahkan urang sok nguping, sok sering mun ditaros dina waktos nalkinkeun mah imam muka, urang sok kedah ngajawab bahwa imam teh Al-Qur'an. Allah ngajelaskeun dina ieu ayat Al-Qur'an bisa jadi petunjuk mung ka jalmi-jalmi anu takwa. Ketika Al-Qur'an jadi rupa ka diri urang, maka urang enteungan diri urang. Sabenerna saha diri urang? Sakumaha Allah Subhanahu wa taala ngajelaskeun dina surat Bani Israil surat ke-17 ayat ke-82. Allah Subhanahu wa taala ngajelaskeun dina ieu ayat salianti Al-Qur'an sebagai petunjuk, Al-Qur'an oge jadi obat saur Allah Subhanahu wa taala. Bahkan janten rahmat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidud dhalimina illa khasara. Surah Allah Subhanahu wa taala ngajelaskeun ka urang sadayana dina surat Bani Israil ayat ke-82, wa nunazzilu jeung kami ngalungsurkeun minal Qur'an tina ieu Qur'an ma huwa henteu ari Al-Qur'an teh eta sifaun saukur sebagai obat wa rahmatun sareng rahmat lil mukminina pikeun jalma nu iman wala yajidu jeung teu nambahan lidolimina pikeun jalma nu darolim ila khasara angin karugian. Jadi Allah Subhanahu wa taala ngajelaskeun ka urang sadayana bahwa Al-Qur'an selain jadi petunjuk, Al-Qur'an oge jadi obat, bahkan Al-Qur'an oge jadi rahmat kanggo urang sadayana, tapi ieu teh jadi hidayah, jadi petunjuk, janten rahmat mung ka jalmi nu takwa. Kanggo jalmi anu teu takwa, hatosna jalmi-jalmi anu dolim,
anu menempatkan lain dina tempatna posisi urang teh Islam tapi henteu nempatkeun hate urang di Islam tengah yakinkan hati urang kana Al-Quran bahkan surah Allah mau nambahan meskipun dibuka ayat dibuka kumaha oke malah nambah kadoliman nambah kerugian semakin dibuka semakin merasa rugi sakumaha nuku Allah Subhanahu wa taala dicontohkan ke kaum Samud dibere pituduh milih lolong ya seperti orang diberi Al-Quran milih ditinggalkan sanes milih dibuka sanes milih diajar sanes milih dipelajari gitu malah milih ditinggalkan akhirnya kerugian sakumaha Allah ngajelaskan tentang kaum Samud dina surat Fusilat surat ke-41 ayat ke-17 dina surat Fusilat surat wa amas samudu fahadainahum pastahabul ama alal huda fa'akhazathum sa'iqatul azabi hun bima kanu yaksibun. Surah Allah Subhanahu wa taala wa amas samuda jeung anapan ari kaum Samud fahadainahum maka nuduhkeun kami ka maranehanana pastahabu maka milih maranehanana al ama kana lolong alal huda tinimbang kana pituduh fa'akhazathum maka nyamber ka maranehanana naon sa'iqatul azabi petir anu jadi siksa keur maranehanana alkuni anu hina bima kusabab perkara kanu nulis kabuktian maranehanana yaksibuna ngarasab maranehanana ya Allah ka urang sadayana masihan sejarah masihan picontoeun ka urang sadayana surah Allah Subhanahu wa taala dipasihan petunjuk ka pungkur kaum Samud malah milih lolong milih teu apal milih poek daripada membuka cahaya ieu gambaran ti Allah anu terjadi non ku Allah disambar petir ku Allah dipasihan adab-adab anu hina kunaon hinana lamun ka urang sadayana ku urang teh umat Islam tapi adab teu riren-riren kunaon ieu teh urang teh mayoritas Islam tapi azab teh mulai tsunami likuifaksi gempa banjir segala rupi ya aya naon naon terjadi make urang sadayana make seperti skill kan Allah tos nyontokeun ka kaum Samud diberi petunjuk urang dipasihan Al-Qur'an orang muslim tapi nakunan orang milih teu milih Al-Quran malah milih tolong hartosna milih orang kegelapan di mana orang tos milih tolong maka ku Allah tersumbatlah telinga orang tersumbat cepil orang seolah-olah tenguping seolah-olah teningal seolah-olah gitu kayaknya akhirnya orang memilih buta bahkan jadi lolong bahkan menjadikan sanes lolong sacana sanes teningal tapi enggan alim membuka Al-Quran dan orangna milih dipasihan pilihan ku Allah tak Al-Quran tak selain Al-Quran akhirnya milih selain Al-Quran berarti orang tuh memilih kegelapan sakumaha Allah Subhanahu wa taala masih dina surat Fusilat ngajelaskeun ayat ke-44 na Allah ngajelaskeun dina ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim walau ja'alnahu qur'anan a'jamiyan wa qalu laula fussilat ayatuhu a'jamiyun wa arabiyyun qul huwa lillazina amanu hudan wa shifaa'un walazina la yu'minuna fi adanihim waqrun wa huwa 'alaihim ama ulaika yunazzauna mim makanin ba'id. Surah Allah Subhanahu wa taala walau ja'alnahu jeung lamun ngajadikeun kami kana itu Al-Qur'an Qur'anan bacaan jamian nah bahasana lain pakai bahasa Arab laqalu yakti nyararita maranehanana laula fusilat lamun seug teu dijelaskeun naon ayat tu ayatna jamiun rek bahasa lain Arab wa arabiun jeung bahasa Arab ta bentana kul bejakeun ku anjeun Muhammad huwa ari Al-Qur'an lilazina amanu pikeun jalma-jalma nu ariman hudan jadi pituduh wasifaun jeung jadi obat waladina jeung pikeun jalma-jalma la yu'minuna nu teu iman maranehanana di azanihim dina cepil-cepil maranehanana waqrun aya hahalang wa huwa jeung ari maranehanana wa huwa jeung ari Al-Qur'an alaihim ka maranehanana aman jadi poek ulaika tu ari itu maranehanana yunazauna digerok maranehanana mim makanin ba'id seolah-olah tina tempat anu jauh surah Allah Subhanahu wa taala di dia ngajelaskeun sok seueur jalmi
ngajadikeun alasan Al-Qur'an mah kana urang Arab da bahasana ge bahasa Arab padahal kalau bedana naon Al-Qur'an make bahasa Arab atau napi ngangge bahasa selain ti Arab namun Allah menggunakan bahasa Arab kunaon Arab mah dijamin ku Allah kebenaranana moal aya kata homonim dina Al-Qur'an mah bahasa Arab moal aya satu kata dua arti bahkan bahasa Arab kaya gitu banyak seperti lamun dina bahasa Indonesia baca bingung baca diri baca nanti kaya tapi lamun Al-Quran uclu baca berarti dibaca dijelaskan ikro baca hafazna baca kanggo diri orang genteng diri orang ku Al-Quran lamun yacu jelaskan Al-Quran terus lamun surah waratil Qur'ana tartil baca Quran kalayan tartil hartosna dihanca bari ngahanca ulah diacolokan ulah dipilihan badai kabar gembirana badai peringatanana dibuka ancamanana dibuka syaratna dibuka ulah dugikeun ka syaratna teu dibaca-baca acan teu dibuka itu Al-Qur'an warotil baca dengan tartil baca dengan seksama kalawan ngahanca bari hanca lamun yacru mah jelaskeun sapertos ayeuna yacru ngajelaskeun upami ikro baca diri kamu baca itulah Al-Qur'an moal sapertos bahasa Sunda lamun Quran make bahasa Sunda aduh balik kumaha atau napi bahasa Indonesia kan ya ayeuna Quran sapertosna make bahasa Sunda jahit kan geus rupi-rupi di orang-orang Sunda terang ngajahit aya ngajahit acup aya ngajahit acup teh aya tos dipoe aya anu tina teh acan jadi masih kene ngajahit janten lamun Allah nyebatkeun ngajahit ieu teh ngajahit naon tapi Allah indah moal aya kata seperti kitu dina bahasa Al-Qur'an ketika Allah ngabahasakeun yaksu ngabalieur tos apal ketika Allah ngabahasakeun mu'ridun ngabalieur mung ningali acan ketika Allah ngabahasakeun kazzabu make tasdid berarti minang ngabohongkeunana ketika Allah nyarioskeun amana biasa iman ketika amana berarti ngayakinkeun imankeun itu bahasa Arab moal pasti jamin ku Allah moal salah pengertian upami urang yakin kana bahasa Arab yakin karena Al-Quran teh kalayangannya bahasa Arab namun upami aya jalmi nyarios janten sebuah alasan kanggo naon tidak ada alasan bahasa tidak ada alasan maka surah Allah Subhanahu wa taala kul bejakeun ku anjeun Muhammad huwa ari itu Al-Quran teh lil ladzina amanu pikeun jalma nu iman mah hudan wa shifaun jadi pituduh bahkan jadi obat tapi lamun teu iman keur nu dolimah jadi karugian tapi nu teu iman walazina kerjalma-jalma la yu'minuna nu teu ngimankeun maranehanana i azanihim dina cepil-cepil manehna waqrun aya sumbatan rupek ceuli teh ngupingkeun Al-Qur'an teh hoream kadengan hage ceuk Allah mah sumung torek teh kana Al-Qur'an ari lain kana Al-Qur'an mah bengrah cepilna tapi kana Al-Qur'an mah torek bahkan surah Allah Subhanahu wa taala wa huwa alaihim amad maranehanana milih lolong kana Al-Qur'an teh kermana milih kegelapan hartosna soal ulaika tuh mana teh yunazauna digerok maranehanana mimakanin ba'id dina tempat nu pohara jauh seolah-olah Quran teh jauh tanggung jawab nu teh iman mah kitu ongkoh dicepeng tapi teu dibuka ongkoh ngaku pedoman tapi teu yakin mata seolah-olah dari tempat yang jauh kunaon sababna tadi soal memilih non milih lolong berarti aya penyakit tina diri urang kasaha sabenerna urang ibadah dalam urang ibadah ka Allah pasti yakin kana Al-Qur'an da Al-Qur'an mah ngaluarkeun tina popoe kana cacaan lamun salian ti Al-Qur'an ngaluarkeun tina cacaan kana popoe sapertos ieu sejarah kaum Samud dibere pituduh milih lolong sapertos urang ayeuna dibere Qur'an milih menolak milih ngajida naon sababna sabab hati orang aya di mana posisina soal ibadah kan aya dua sanu ngaluarkeun tina cacaan kana popek teh di surah Allah taubat anu sok kitu teh sakumaha Allah ngajelaskeun dina surat Al-Baqarah ayat 257 surah Allah anu sok ngaluarkeun anu memilih kunaon urang milih lolong sabab keimanan keyakinan urang lain kana Al-Qur'an sehingga milih hal anu matak moekeun kana diri urang cek Allah lamun urang iman ka Allah pasti dikaluarkeun tina popoe kana cacaan. Surah Allah Subhanahu wa taala, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Waladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat.
ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allahu ari Allah eta waliyu pelindung allazina amanu jalma-jalma nu ariman yukhrijuhum ngaluarkeun Allah ka maranehanana minadulu mati tina pirang-pirang popoe ila nuri kana cacaan walazina kafaru jeung jalma-jalma nu kalafir auliyauhum pelindung maranehna at-tagut yukhrijunahum ngaluarkeun togut ka maranehanana minanuri tina cacaan ila dulumat kana popoe ka ieu anu janten wakrun anu janten sumbatan dina cepil urang anu janten pilihan hate urang anu tadina urang dibere hidayah malah milih kegelapan sabab naon sabab urang berlindung ka togut sanes berlindung ka Allah Subhanahu wa taala maka surah ulaika tuh marana teh ashabuna pangeusi neraka hum maranehanana pihak dina neraka khaliduna langgeng maranehanana panyakit naon anu bakal dicagerkeun ku Al-Qur'an. Kan tadi dijelaskan Al-Qur'an sebagai petunjuk, Al-Qur'an sebagai obat, Al-Qur'an sebagai rahmat. Jadi anu kudu dicagerkeun ku urang. Terus jadi petunjuk tak acan akhirna teu jadi petunjuk. Janten rahmat akhirna teu janten rahmat. Janten obat akhirna teu janten obat peuneut urangna gering. Gering urangna. Al-Qur'an teu bisa dijantenkeun obat. Gering naonna? Saeueur teh gering hate. Nah, kitu kan anu kudu dicagerkeun teh hate urang sadayana. Ulah dugikeun ka urang sadayana ari ningali urang anu di sisi jalan anu sok leuleumpangan kalawan dibuligir sok nyebut kejalo teu sadar ai diri urang sorangan teu sadar Islam urang teh ka urang teh Islam tapi teu sadar diri urang Islam teu sadar naon nu dijalankeun ku urang aturan naon anu bisa ku urang dijalankeun ulah waka heula ningali batur ulah waka ningali pamimpin urang we heula urang Islam nu dijalankeun ku urang teh naon kasaha sebenarnya orang ibadah nah orang teh turut meuni atau orang teh benar-benar iman ke Allah kumaha urang carana kan nya urang jadi obat teh Al-Qur'an dalamun urang iman mah bakal jadi obat dan nu bakal dicagerkeun ku Allah mah panyakit-panyakit nu aya dina hate urang sadayana sok kumaha Allah ngajelaskeun dina surat Yunus ayat ke-57 surat ke-10 ya, ayat Allah Subhanahu wa taala dina surat Yunus ayat ke-57 Ya ayuhan nasu qad ja'akum mau'idatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fisudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin Ya ayuhan nasu hai manusia ya umumnya umum orang termasuk sahabat termasuk gitu kan ya qad ja'akum teman geus datang ka aranjeun naon mau'idatun ieu mau'idah Al-Qur'an pitutur pelajaran terus Allah teh mirobikum tirob aranjeun wasipaun yang Al-Qur'an itu sebagai obat lima pikeun segala penyakit pisudur anu aya dina hate bisa nyageurkeun penyakit hate nyaeta Al-Qur'an naon penyakit hate keraguan munafik kemunafikan kedoliman tahayul khurafat bid'ah eta teh dicageurkeun teh ku Al-Qur'an namun ku Allah digaris bawahi wahudan jadi pituduh warahmatun jeung janten rahmat lil mukminin pikeun jalma nu ngayakinkeun kana Al-Qur'an dan moal janten obat ari urang teh yakin mah dibuka ge nah kunaon urang tara buka Al-Qur'an teh yakin kunaon urang teu nutupkeun Al-Qur'an teh yakin apa ngaku umat Islam apa ngaku Islam urang teh itu yakin kana Al-Qur'an buktosna sok dijidal wae dina Al-Qur'an segala sesuatu naon-naon aya dina Al-Qur'an urang sok dijidal lamun urangna yakin moal dijidal samina wa atona moal ningali sanu nyariosna sing simkuring ayeuna nuju nyarios urang tingali simkuring tingali naon-naon aya na ayat Al-Qur'an mudah-mudahan anu ningali teh bari muka kana Al-Qur'ana dina dicariokeun ayat-ayatna sabab simkuring mah keur nyampekeun hungkul dina hate pabaliut penyakit soal Allah Subhanahu wa taala terutama penyakit kemunafikan tumbuh dina manah urang sadayana di antarana tadi nu dijelaskeun munafik kitu tanya penyakit nu aya dina hate anu paling kuat nyaeta urang munafik itikodi munafik keyakinan kan itu yakin kan dia yakin berarti yakin Islam hayang KTP diisian Islam ketika orang nuturkeun Al-Qur'an mung hayang riah hayang cara batur hayang rame we pos batur sanajan tabrakan jeung ayat Al-Qur'an sanajan surah Allah Subhanahu wa taala sanes kitu eta munafik nu ayana di mana dina hate urang sadayana sakumaha Allah ngajelaskeun hate urang pinuh ku penyakit surat Al-Baqarah ayat ke-10
fi qulubihim maradun fajadahumullahu maradok. Terus surah walahum azabun alim bima kanu yaksibun. Bima kanu yakzibun. Surah fi qulubihim dina hate-hate maranehanana maradun aya penyakit. Fajadahu mangka nambahan ka maranehanana saha Allahu Allah maradun kana penyakitna. Walahum jeung eta tetep pikeun maraneha adabun siksaan alim nu pohara peurihna. Bima ku sabab perkara kanu nugas kabuktian maranehanana yaktibuna ngabohongkeun maranehanana. Tah ieu teh penyakit hate surah Allah Subhanahu wa taala anu nuju dijelaskeun ku Allah Subhanahu wa taala penyakit anu dina manah urang sadayana teh ieu teh penyakit kamunafikan. Penyakit hayang wayang ngalempeng-lempeng beungeut jeung si ieu kieu jeung si itu kitu. Jeung jalma iman nyebat iman kembali ka setan kuring mah babarengan jeung anjeun. Penyakit teh munafik itikodi Islam hayang, rucah hayang kawas batur hayang. Di Islam disebut Islam hayang. Disebut gaul anu tabrakan jeung Al-Qur'an hayang gitu kan. Hura-hura hoyong gitu kan. Tah kemunafikan gitu kan. Munafik itikodi anu aya dina manah urang sadayana sakumaha Allah ngajelaskeun dina kahanapna ayat ke-14 penyakit nu aya dina hate wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila sayatinihim qalu inna ma'akum inama nahnu mustajiun. Surah Allah yang munafik itu nu aya panyakitan hatena jiga lonok ya jonok mah kanu hejo milu hejo kanu beureum milu beureum kanu biru milu biru kanu koneng milu koneng eta lah munafik itikadi munafik keyakinan. Surah Allah Subhanahu wa taala pamijanti lonok wa idza laqul ladzina di mana manggihan maranehanana aladzina amanu kajalma-jalma nu ariman qalu nyararita maranehanana amana iman kami sararea wa idza khalau jeung di mana baralik deui maranehanana ila sayatinihim ka setan-setan maranehanana qalu nyararita maranehanana inna ma'akum sanyana kami ma'akum sarta araja inama nahnu pastina ari kami mustahjiun ngagumuyan eta kadang jalma-jalma munafik nu aya penyakit dina hatena teu bisa firqah teu bisa mana urang teh Islam tanjaukeun kemusliman urang tanjaukeun pedoman urang mah Islam yakin urang mah Al-Qur'an petunjukna. Mata surah Allah Subhanahu wa taala we di kana surat Al-Baqarah bahwa surah Allah Al-Qur'an teh teu aya karaguan saalit-alit acan bahkan jadi pituduh bahkan Al-Qur'an teh janten rahmat janten obat tapi kanggo jalmi anu ngimankeun kana Al-Qur'ana. Pami dina surat Al-Baqarah ayat 2 mah jadi petunjuk kanggo lil muttaqin pikeun jalma nu takwa naon ari takwa sieun hirup teh sieun urang teh tabrakan jeung ayat-ayat Allah sieun hirup urang teh lain dina rel siratal mustaqim sieun urang teh hirup teh sakumaha Allah ngajelaskeun kan saha ari surga. Allah Subhanahu wa taala ngajelaskeun dina surat Al-Bayyinah zalika liman khasyiya rabbah. Teu surga teh keur jalma anu boga rasa kasieun ku Allah. Buktasna urang mah teu sieun sagala teh sok nyieun hukum sorangan. Da urang mah teu sieun. Teu sieun ku ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ku Allah Subhanahu wa taala dijelaskeun dina ieu ayat satu jalma nu takwa. Kan urang teh bingung sa jalma nu takwa teh da sadayana oge teu kenging mengaku takwa, da Allah yang akan menilai orang sadayana sehingga Allah memberikan kriteriana. Urang berusaha sangkan urang teh takwa saur Allah sanes saur jalmi. Kanggo naon saur jalmi? Sangkan urang teh termasuk orang takwa saur Allah dan nu bakal ngahisab diri urang di Allah. Sanes RT, sanes RW, sanes kiai, sanes ajengan, sanes usaha, nu bakal ngahisab urang nyata Allah Subhanahu wa taala. Soal kami nu bakal ngahisab aranjeun teh kitu nya. Maka dina ieu ayat Allah Subhanahu wa taala ngajelaskeun sa kriteria jalmi nu takwa allazina yu'minuna bil ghaib. Kahiji jalmi-jalmi anu ngimankeun kana urusan gaib. Nyata gaib urang seueur kan, gaib surga neraka gaib, Allah gaib kitu kan nya, jin gaib, setan aya dina hate yang akan dijalankeun anjing gaib. Iman urang teh maka sabab urang teh iman kana hal yang gaib sehingga urang setiap saat memohon ka Allah supaya masihan jalan petunjuk ka urang. Da urang teh terang enjing teh kumaha. Bahkan ketika urang maos ka ihdinas siratal mustaqim ketika urang salat luas. Ya Allah berikan kuring teh petunjuk siratal mustaqim. Sehingga doa urang teh dina setiap saat urang sok doa Rabbana atina fid dunya hasanah.
sing urang nyukeun ka Allah teh nuju hirup di dunia teh aya dina hasanah, aya dina rel Al-Qur'an sareng sunnah, sanes beunghar wungkul hasanah di dinya teh. Sing urang teh hirup di dunia teh aya dina rel hasanah sae menurut Allah, mata urang iman. Iman ka neraka. Surah Allah lamun urang apal bisa ningali neraka ayeuna. Surah Allah dina surat Al-Qamar kala law ta'lamuna ilmal yakin latarabunal jahim summa latarabunha ainal yakin. Lamun urang iman kan Al-Qur'an neraka nu bakal ngaduruk ka urang sadayana bakal katingali ti ayeuna keneh, kabayang ti ayeuna keneh meskipun gaib. Ngantos dijelaskeun ku Allah. Jadi iman hal yang gaib teh iman karena yang belum terjadi tapi Allah terus ngejelaskeun. Allah terangkan bahwa ke pembalasan kholidina fiha abada kekal selamanya iman tak acan ngalaman oge ka neraka nanti acan. Namun urang iman surah Allah teh bahwa jaga teh kekal. Kumaha lamun teu iman moal dijahit deui. Teu iman. Teu iman surah Allah da aya ieu aya ieu kasaha urang sabenerna iman. Urang teu iman teh ka Allah. Ketika urang iman ka Allah meyakini karena keputusan-keputusan Allah. Itu contoh yang gaib. Surah Allah gaib. Surah Allah jalmi nu asup ka surga moal didolim saeutik-eutik kan iman karena ayat-ayat Allah meskipun peringatan ti Allah, ancaman ti Allah, kabar gembira ti Allah, urang iman. Da marginal teu acan gitu kanya. Urang lebet ka surgana teu acan, lebet ka nerakana teu acan. Namun urang iman karena naon-naon nu digaibkeun ku Allah Subhanahu eta di antarana contoh-contoh urang mengimani hal-hal yang gaib. Terus surah Allah teh kriteria jalmi nu takwa teh wa yuqimuna shalah ngadegkeun salat. Jadi dia ngadegkeun salat nyaeta urang sadayana lain sebatas urang salat tungkul eta salat ritual eta mah. Di mana urang ngadegkeun emut urang fungsi salat. Surah Subhanahu wa taala fungsi salat dina surat Al-Ankabut ayat ke-45. Inna sholata tanha di surat Al-Ankabut surat ke-28 ayat ke-45. Surat 28 ayat ke-45. Utslu bacakeun utslu ma uhiya minal kitabi wa aqimis sholat inna sholata tanha anil fahsya wal munkar wala zikrullah akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Utslu bacakeun ku anjeun ma kana sagala rupa perkara uhiya anu diwahyukeun ilaika ka anjeun minal kitabi tina kitab Al-Qur'an. Sapertos di dia utslu dina hartosna baca. Namun baca di dia sanes baca ngageureuleuh, baca di dia jelaskeun hartosna teh. Jadi dibaca dijelaskeun iklankeun neraka kieu, surga kieu. Tah kan simpelnya seperti saya teh nuju yatslu, nuju ngajelaskeun. Mata surah utslu jelaskeun ku anjeun, baca teh jelaskeun. Mak segala rupa perkara uhiya nu diwahyukeun surah Allah teh ka Nabi Muhammad ilaika ka anjeun minal kitabi tina kitab Al-Qur'an wa aqimis sholat jeung tegakkeun salat jelaskeun tegakkeun salat teh naon nyaeta surah Allah teh inna sholata tanha anil fahsya wal munkar saknyana salat teh mencegah perbuatan keji sareng perbuatan munkar. Nyata kan fungsi salat teh mencegah perbuatan keji sareng munkar. Seperti urang ayeuna wi salat urang teu miridan acan sanes negakeun salat. Urang salat teu nyontoh ka Rasul, wuduna salah kadana sami teu negakeun salat. Urang salat teu yakin kana Al-Qur'an. Sumawona teu naon salat ge teu yakin acan kana Al-Qur'an ge. Bahkan urang keur salat oge urang ibadah ka Allah teu sadar, urang teh ibadah ka Allah. Kaluarna ge urang teu ilmu di masjidna kada sampai anu mana wiridanana hilap segala rupina hilap cenah keur salat. Berarti orang belum tegak sholat teh. Mata bahasa Allah Subhanahu wa taala jelas. Dina ayat yuqimus sholat, tegakkeun sholat. Ketika orang menegakkan sholat, maka bakal tanha anil fahsya wal munkar. Bahkan Allah ngajelaskeun as-sholatu imaduddin. Sholat teh tihana aturan Allah. Ketika orang sholat geus rapi, sholat geus beres, menegakkeunana dengan tata carana mulai katingali. Iya aturan Allah mulai tegak upami sholatna masih acak-acakan nah segala rukina bade melangkah kumaha hal-hal yang lain sholatna ge masih kene acak-acakan wuduna oge masih cenah segala rupana cenah mata bersihkeun diri luruskeun hati urang luruskeun ibadah urang sadayana urang teh kakarak sholat oge urang kana syahadat oge
syahadat kan urang bersaksi bahwa teu aya deui ilah kecuali Allah, bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Kakara urang teh ongkos syahadat tapi keyakinan tidak berdasarkan Al-Qur'an. Ngajalankeun tidak berdasarkan contoh-contoh ti Rasul. Ieu syahadat kudu diluruskeun heula kitu kan nya. Urang teh gaduh keyakinan teh berdasarkan wahyu Allah teu. Urang ngajalankeun segala sesuatu teh berdasarkan sunnah teu kitu kan nya. Sanes berdasarkan hadis. Ngan setiap sunnah pasti aya hadisna. Ngan seueur hadis nu tabrakan sareng Al-Qur'an. Di mana sunnah pasti selalu sareng Al-Qur'an. Maka tegakkeun salat. Eta teh menegakkan salat. Aqimi sholata tanha anil fahsya wal munkar. Tiasa mencegah perbuatan keji sareng mungkar. Eta kriteria, janten kriteria jalmi nu taqwa ayeuna 3 poin heula. Kahiji yakin, ngayakinkeun kana hal anu gaib. Kadua menegakkan salat. Ketika orang menegakkan salat merangkul sadayana. Ketika orang salat can. Salat mah salat tadi ge salat lohor, salat kasar, tapi ditegakkeun teh salatna. Di mana keyakinan orang? Sejauh mana orang meyakini terhadap ayat-ayat Al-Qur'an? Itulah gambaran salat orang. Ketika orang nata can yakin karena non masih ngajidal bahkan karena ayat-ayat Al-Qur'an, oh orang teh teu acan tegak salatna, neme urang ngalaksanakeun salat tapi can bisa menegakkan salat. Can tiasa urang hak adalah hak, batil adalah batil. Tak can tiasa kitu. Masih kene kagoda, masih terbelenggu hati ku setan. Setan-setan kehidupan, setan segala rupi masih kene sayatin ngagoda ka urang, ngagokan ka diri urang sehingga urang geus sieun ku sagala rupi. Kakarak disingsieunan ku panyakit ge urang geus rela ngarenggangkeun salat. Kakarak disingsieunan sapertos kitu kitu. Komo lamun disingsieunan ku hal-hal anu lebih berat dina eta, itu kan di mana tegak salatna urang. Masih kene gaduh rasa kasihan anu bega ti makhluk. Sanes tina wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sanes ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Matak surah Allah Subhanahu wa taala aqimi salat, tegakkeun salat. Di mana urang negakeun salat teh berarti negakeun aturan Allah. Margi salat teh tanha anil fahsya wal munkar. Hati-hati negakeun aturan Allah teh anu tiasa heula ku diri pribadi urang. Ulah waka melangkah kepada orang lain, waka kanu jauh, diri urang heula. Keyakinan diri urang, praktek-praktek anu bisa dijalankeun ku urang, sagala urang sebagai rakyat, jalankeun urang sebagai rakyat. Naon-naon anu aya dina Al-Qur'an, di mana urang tos mampu ke diri urang, mampu urang sebagai rakyat, masih seueur syariat-syariat Islam anu ku urang kedah ditegakkeun. Sanes berarti urang sadaya moal menegakkan hal-hal yang anu kaluhur, tapi orang dari pribadi dulu. Tina pribadi heula urang tegakkeun salat urang salaras-larasna. Ti mulai praktek salatna, waktu salatna, berwuduna sareng fungsi-fungsi salatna. Rasulullah anu katilu kriteria jalmi anu taqwa teh wa mimma razaqnahum yunfikun. Nyatanya surat Al-Baqarah wa mimma jeung tina sagala rupa perkara razaqnahum nu geus ngarician kami ka maranehanana yunfikuna ngimpakkeun maranehanana. Tak kriteria jalmi nu taqwa nyata selalu mengimpakkeun tina anu parantos dirizkikeun. Benten nya upami tina anu dirizkikeun mah anu kos katuang, anu kos dibelanjakeun ku urang nya ku urang diimpakkeun gitu kan nya. Diimpakkan gitu kan nya dikaluarkeun impakna. Nyata berdasarkan sebagian pendapat ulama margi teu aya ketentuan tina Al-Qur'an bahwa nyana karena zakat tijaroh 2,5% tina anu kurang dibelanjakeun pada dipeserkeun atau atribut uang gitu tanya sanes zakat tijaroh nu perhaul sanes kanggo perdagangan, tapi impak mah tina wa mimma razaqnakum tina sagala rupa anu Allah parantos ngarician ka urang, anu kurang parantos dituang, anu kurang parantos dibelanjakeun meh eta dikaluarkeun impakna. Kehati-hatian kalau urang ngabersihkeun kana setiap anu dituang ku urang sadayana. Janten eta anu surah Allah Subhanahu wa taala sementawis nyamutan ka urang sadayana mangga urang sharing tentang kajian-kajian Al-Qur'an, bahwa Al-Qur'an surah Allah jadi pituduh, jadi obat, jadi rahmat tapi kanggo jalmi anu imankeun kana Al-Qur'an. Jadi pituduh keur jalmi anu takwa. Mana anu takwa nyata nu iman kana hal yang gaib, anu negakeun salat,
anu selalu ngaimpatkeun tina rizki. Nah eta anu kriteria jalmi anu takwa sementawis dugikeun ka ayat katilu heula insyaallah sanes waktos dilajengkeun deui. Namun pertemuan enjing mah di mana bade ieu deui kantun surat tina Al-Falaq. Upami ada kesempatan tampil deui insyaallah pengkajian surat Al-Falaq janten tiluhur sareng anak. Insyaallah janten ilmu khusus kanggo simkuring anu nawasiakeunana umumna kanggo sadayana. Iya, mulai tanya Mana? anu lain lagi teh. Nanti tadi kapan ikro teh non Baca. teh baca membaca kapan nanti? Ya upami ikro teh membaca Al-Qur'an terus si Qur'an teh dicerminkan ke diri urang. Nah, tapi ikro lamun membaca Al-Qur'an terus dijelaskan ka batur mah yaclu. Nah, ini teh nuju yaclu ayeuna mah. Tatos diyaclukeun kan masing-masing terus abdi nyalira, simkuring nyalira, terus ngayaclukeun teh baca diri simkuring, baca deui. Oh saluju teh pagawean teh jeung Al-Qur'an. Anu ngupingkeun, oh penjelasan teh kieu-kieu buka Al-Qur'an, oh ada kesalahan. Tegur dengan ayat kayak dengan hawa nafsu gitu kan ya, tegur dengan ayat. Terus orang teh maca Quran dibaca heula terus dibaca nembe di ikro baca diri gitu. Baca diri ikro upami mah yaclu. Tak ketika baca diri dan yaclu kedah warotil Qur'ana tartila kedah ngahanca bari jeung anca gitu nya. Pami maca ieu maca Quran gitu eta naon dina Warotili beda sareng ikro gitu. Beda ikro mah hasilna dicerminkeun kana diri. Terus warotili teh hasilna dijelaskeun yaclu tapi kedah ngahanca ceuk Allah teh warotili Qur'ana tartila sing tartil teh luas. Makharij hurufna sing leres anu sae gitu kan nya urang mampu teras tajwidna sing sae warotili ge ngahanca jeung dihanca gitu kan nya. Jadi dipapai ayat demi ayat dina sing ngahanca sing anca harusna sing detil naonna teh ngajelaskeun sareng ngahanca sabab lamun teu ngahanca kena di cocok ya. Ieu mah teu betah cenah ayat Quran teh seperti ieu mah naon nerangkeun nyinggung ka diri urang sorangan lewat gitu kan. Ieu mah betah jelaskeun gitu tah teh kitu surah Allah mah. Jadi tartil mah dipapai seperti ayeuna kamari Al-Fatihah ayeuna Al-Baqarah nyahana palakwina terus dipapai waktu yang diberikan dugikeun ka waktu nu dipasikeun ka Allah teh nepi ka mana we naonna teh tamatna gitu. Dan insyaallah kayak gitu terbuka ayat-ayat Al-Qur'an. Kami eta kan ikro non anu Nabi Muhammad tidak bisa membaca teh dina ikro eta lain ayat nya surat Al-Alaq itu kan surah Allah teh ikro baca ku anjeun ma Nabi Qori kuring teu bisa maca eta teh sanes teu bisa maca bahasa Arab tulis tapi tidak bisa membaca kumaha ieu Mekah teh bener salahna gitu kan ya matak ku sabab teu bisa baca Nabi Muhammad teh baca keadaan gitu ya membaca situasi sareng kondisi bener teh ieu teh cara seperti naon teh seperti ibadahna orang-orang kulis teh ku sabab bertolak belakang jeung naonna jeung hatena mah bersembunyi ka gua hiro gitu kan teu bisa maca teu bisa ngabenerkeun teu bisa maca. Jadi maca dirinya teh kana sok ieu kesna Muhammad teh teu bisa maca teh dirinya teh cenah buta huruf cenah teu bisa maca tulisan gitu. Ari anu kantos didangukeun ku abi mah gitu. Padahal mah dibahasakan bahasa lagi ikro. Jadi sanes teu bisa maca tulisan. Ada kumaha Rasul teh orang yang hebat, dagangna hebat. Tika pungkur gak aya tulisan teh kumaha ngabonkeunana gitu nya. Kayakna nu dipiwarang kalau kan nangge bahasana ge ikro. Jadi ketika dipiwarang ikro ma'ana biqori sanes teu bisa maca tapi tidak bisa membaca kehidupan keadaan. Jadi kumaha menerkeunana maka surah teh 103 kali ikro ma'ana biqori ikro bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Allah yang telah menciptakan. Mulai kan turun wahyu-wahyu untuk membaca orang kafir Quraisy gitu kan ya. Ayat-ayat Al-Qur'an kan ayat Al-Qur'an itu membenarkan. Nah, jadi biasa we maca Rasul teh oh ieu teh musyrik, anu kieu teh kuturun naon? Kuturun wahyu-wahyu Allah. Sing urang ge sami. Ketika orang baca diri, baca situasi, baca kondisi,
bisa membaca teh ketika terang wahyu Allah. Ketika terang wahyu Allah mah kadang-kadang orang kayak menganggap yang benar itu nukil, padahal mah belum tentu yang benar hak gitu kan. Belum tentu yang benar hak, sekarang belum tentu anu salah cek jelema jantan batil gitu kan ya. Nah, ketika dibaca mah ya dibaca oh jadi surah Allah mah kieu gitu kan ya. Seperti orang kamari memperingati hari kemerdekaan kan surah Allah mah pasabih. Cek ayat Allah mah pasabih. Tapi kan bukti naon ya. Buktinya malah seperti itu. Nah itu kan mau dibaca mah ku Quran. Oh dibaca Allah telah memberikan rahmat, kebebasan orang gitu kan ya. Berbebas tapi kan dina lagu tika pungkur ge di masa non teh Pesida kan merdeka bukannya bebas tanpa hukum kan itunya. Jadi mereka itu ada artinya lain lain sabebas bebasnya gitu kan. Bahkan surah Allah mah ketika waktu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dicegat umrohnya di tahun kagenep hijrah, aina Rasul diuihkan kembali gitu kan ya kalawan ayat perjanjian Hudaibiyah kan turun surat Al-Fathu kemenangan. Lain eleh menang gitu sabab terus ayat perjanjian anu bakal menguntungkan Rasul anu akhirnya Rasul biasa umrah di tahun berikutnya tahun ke-7 hijrah dengan sabebas-bebasnya dakwah Rasul akhirnya tidak terhalangi ku perjanjian eta teh anu akhirnya anu penuh penyesalan kan orang-orang kafir Quraisy maka surah Allah teh unsur fatham mubinan kemenangan yang jelas gitu kan ya maka kan akhirnya Rasul cek jalmi mah jika naon Rasul teh ngelehan cenah padahal cek Allah mah kemenangan tekan kemenangan dia teh Rasul bebas dakwah anjing hijrahna naon teh nah hijrahna naon namina teh umrohna bebas gitu kan nya akhirnya mah terjadi putus kota Mekah itu kan kemerdekaan yang mengatakan surah As-Sabih ketika orang diingatkan dengan kemerdekaan kan itu bahasanya teh ya baca kan baca situasi oh merdeka teh kieu kan bisa baca teh kunaon Al-Quran ketika tidak membaca Al-Quran oh merdeka teh hura-hura kan oh merdeka teh mengundi nasib kan bagikan kupon dijual hadiahna kulkas gitu kan ya sugan lah orang menang sudah 2000 menang kulkas kan mengundi nasib gitu kan oh merdeka teh kieu nah lamun lain ku ilmu padahal aya ayeuna nya aya wahyuna gitu kemerdekaan teh kemerdekaan aya wahyuna carana urang kan aya carana harus kumaha ketika orang mensikapi kemerdekaan kudu nama orang mah sedih kan perjuangan pahlawan gitu perjuangan pahlawan orang-orang anu hebat sehingga orang ayeuna tubuh orang tiasa nyampaikan Al-Qur'an kan itu teh hasil perjuangan mereka nah orang ayeuna malah bisa ditempatkan di nu salaresna kan eta ikro baca gila tuh gitu kan nah kieu tuh kemerdekaan tuh nah itu kan baca sanes baca non ngageureuleuk ari maca ngageureuleuk mah warot tilil Qur'ana tartila baca dihanca sing tartil hartina tartil teh ngahanca ari tartil teh sanes sebatas ngageureuleuk tapi kan dimaknai dipahami katanya terus lamun urang memahami nya dijelaskeun dijelaskeun ketika orang menjelaskannya kedah tartil sami kita janten pasabih dirinya teh pasabih teh kumaha membaca tasbih ya bertasbih teh mempelajari naon-naon aya dina Al-Qur'an pelajari urang soalnya kan urang teh mengisi kemerdekaan teh dengan mempelajari Al-Qur'an itu momen mengisi kemerdekaan mereka itu Pangeran Diponegoro terus Patimura Sultan Hasanuddin terus di urang Kiai Haji Jenderal Mustafa berjuang untuk Islam orang mengisi nanahan mempelajari Islam kan marahnya geus hebat geus memperjuangkan gitu kan nya Kartosuwiryo telah berusaha memperjuangkan ya nah supaya nanti Al-Qur'an tetap berguming gitu kan nah, orang diisi kan bertasbih surah Allah bertasbih teh dipelajari Quran teh da Quran mah insyaallah jantan rahmat gitu kan jantan rahmat tahmid dilaksanakeun an parantos naon anu terang urang teh kieu mengamahasucikeun ka Allah teh sanes sebatas kata-kata tapi memahasucikan teh menjalankeun anu urang apal naon-naon aya dina naon Al-Qur'an samampuna urang anu urang mampu bisa ngajalankeun ana ceritanya mampu oh ieu teh mampu urang juga tos kieu
sholat, mampu rapi, jalankanlah sholat itu serapih mungkin. Dari mulai wudhu, dari mulai jajaran, dengan dina sholat-sholat sing rapi, kan bisa orang tinggal jalankan. Tapi kan seueur jalmi teh sholat naon teh ala kadarna acak-acak karena ngajajar barisan teh di mana we di kenca itu katu teh keputusan gitu kan ya. Yang penting mah praktek gitu nya kan itu kan. Berarti kan cuma dibaca ku ilmu, ieu teh naon Islam teh jiga nu eueuh aturan. Padahal mah aya aturan. Padahal mah boro-boro salat teh asup ka masjid lagi aya aturan, asupna sukun umana, ngabacakeun naon kan, asupna aya aturan komo naonna. Komo prakna, komo ngabarisna, komo ngucapkeun takbirna, gitu nya irah urang ngucapkeun takbir, irah makmum nuturkeunana kan. Aya aturanana ari dina baris berbaris aya aturan mah nya ari salat. Nya tah kan eta kan. Anu baca eta teh tahmid gitu kan nya. Urang tasbih untuk mengisi kemerdekaan teh mempelajari Quran, mempelajari sunnah, terus urang tahmid, mempraktekkeun ilmu nu apal cek Quran jeung cek naon? Jeung sunnah. Pasti di jalanna teh tasgir. Lamun tos kitu mah memohon ampun ka Allah. Urang can mampu sagala rupa we seueur keneh dosa sagala rupa can bisa sesuai sareng para pejuang anu parantos ti payun. Urang mah kieu oge masih keneh hararese gitu kan. Gitu. Praktekeun salat ge hese gitu kan. Salat di awal waktu ge gitu kan. Kamu kudu naon gitu sapertos. Nah, itulah tasbih, tahmid, tasgir gitu kan ya. Masyaallah sagala rupi anu musim kuring disampaikan jantan ilmu khusus ka musim kuring umumna kasadayana jalmi anu kaleresan ningali sareng ngutingkeun di mana aya kesalahan hapunten tina sagala bahasa bilih aya lepat nyarios hapunten atuh bilih aya anu kedah diluruskeun mangga luruskeun dengan wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.